nu deket jeung eta situ. Malahan Nutara oge bakal ngahagelkeun miluk nguseup. Nya bisa disebut oge nguseup bari hiburan. Malahan anu dagang dadakan oge geus daratang ka situ Ciburuy. Maksudna rek ngadon dagang ngamanfaatkeun kaayaan. Sapoe deui kana ayana jurit mancing, kuring jeung salah saurang babaturan kuring anu ngaranna Caca ngahaja ngadon mabak laut. Bari mabak teh kuring oge bari ngobrolkeun ngeunaan poe isuk anu tangtuna bakal rame ku jalma anu daratang ka dinya. Rame ku jelema sigana mah poe isuk teh nya. Nya euy, poe ayeuna wae geus rame. Komo isuk pas derna, pasti rame pisan. Cenah mah laukna oge nepikeun katonan anu rek dipelakeunna oge. Nya atuh ari kintalan mah sakitik teuing. Eta lauk anu sakit lobana teh, cing kira-kira cek maneh bakal beunang kauseupan moal. Yeuh Din, apalkan laguna anu Situ Ciburuy? Kan dina lirik laguna oge, Situ Ciburuy laukna hese dipancing. Jadi sanajan pohara oge bakal hese tetep. Nah make jeung ngagu kana lagu sagala. Ceuk kuring mah ari laukna loba anu dipelakeunna mah nya geus pasti bakal loba anu nyanggutna oge. Nya minimal 10 kilo wae mah beunang meureun. Eta teh lagu sajarah ti zaman baheula. Kudu percaya maneh teh. Sok geura buktikeun isuk. Sanggeus kuring beres mabak, kuring langsung gura-giru balik ka imah. Kuring rek ngadon bebersih, sabab engke peuting di eta sisi situ teh rek diayakeun hiburan jaipongan. Diayakeun hiburan, mapag isukna jurit mancing. Diayakeunna hiburan jaipongan teh cek kayakinan urang dinya mah. Itung-itung ngahormat ka luluhur anu ngageugeuh situ. Supaya poe isukan anu rek ngadon ngaruseup teh aya dina kalancaran. Jeung supaya taya kajadian atawa musibah anu tumiba ka anu ngaruseup. Nyaan we. Peutingna oge geus rame ku jalma anu rek ngadon nyaksian pembukaan jurit mancing. Kuresepna lalajo waktu teh teu karasa geus aya kana jam 12 peuting. Jaipongan di panggung masih keneh mangprang. Tapi kuring mah malah indit. Maksudna rek adon nyamper ka imah si Caca. Kuring oge indit nyorangan teu ngajak babaturan anu sejen. Sok sanajan peuting bari jeung taya anu marengan oge. Kuring ngarasa teuneng, ngarasa ludeung. Jeung deui tepati jauh da imah si Cacana oge. Lamun ku leumpang masa parapat jam oge tepi. Di satengaheun perjalanan ka imah si Caca, kuring
Ujug-ujug ngerasa hamar-hamar. Pang-pang nama basa kuring rek ngaliwatan lengkop Jawa. Sabab cek beja lamun ngaliwat ka lengkop Jawa liwat di jam 12 beuting. Sok aya anu nembongan nu ngageugeuh di eta tempat. Tapi kumaha da atuh rek balik deui kagok. Rek diteruskeun jadi ngadadak sieun. Nya antug nama bari jeung rada rarangkogan oge. Kuring maksakeun neruskeun muru ka imah si Caca. Pas pisan tepi ka lengkop Jawa. Nah atuh ujug-ujug aya angin anu ngagelebug sarta kadenge sorana mending ngaguruh. Ngadenge aya sora anu ngaguruh kitu teh kuring lain neruskeun lempang. Tapi kalahkah ngajanteng bari urat tereret ninggalian sabudeureun eta tempat. Leungit sora angin. Kadenge ku kuring aya sora plok-plak suku kuda. Ngadenge aya sora siga kuda anu keur lumpat di satu kangen. Kuring anu keur ngajanteng di tengah jalan oge langsung ka sisi. Maksudna sin katubruk ku eta kuda anu kadenge lumpat di tukangan kuring. Tapi naha basa kuring geus di sisi jalan bari ningali ka tukang. Gening naha betayana naon. Ngan keur kitu teh ujug-ujug karasa aya angin anu ngadeos nebakan awak kuring. Sarta dibarengan ku sengit kembang anu meleper ka ambeuna ku kuring. Irung kuring ungas ingus bari ngareretan ka sabudeureun kuring. Pikiran teh bisi aya jalma anu aya di palebah dinya. Barang kuring ningali di kahareupeun jalan. Kacida kuring reuasna. Sabab di hareupeun kuring siga aya nu ngabeleg-beg ngahalangan jajalaneun anu rek disorang ku kuring. Basa ku kuring ditelek-telek. Sok sanajan ngan ukur kaca angin ku cahaya bulan. Panon kuring jelas ningali yen di hareupeun teh aya kuda anu lumayan badag. Anu jadi leuwih heran eta kuda teh geuning aya anu numpakan salah saurang awewe anu make papakean kerajaan. Ningali kitu mah kuring oge jadi rada geumpeur. Sabab eta awewe anu numpak kuda teh panona melong ka kuring. Melongna meuni seukeut. Ningalikeun kuring anu ngan ukur bisa ngajanteng bari jeung geumpeur. Sok sanajan anu numpak eta kuda teh awewe. Tapi sigana lain awewe biasa. Eta anu jadi matak ngajadikeun kuring sieun. Malahan kuring lir genep pangaruh ku eta awewe anu keur numpak kuda. Suku kuring jadi teu bisa dilengkahkeun. Sabab ningali kitu teh ari hate mah hayang langsung ngejat indi ti eta patempatan. Keur kitu ujug-ujug kadenge deui aya angin anu ngaguruh anu datangna ti palebah situ Ciburuy. Bari awak ngeleper kuring jadi nyaho kana naon wae kajadian anu aya di dinya. Nyaeta kuda anu ditumpakan ku saurang awewe teh maju muru ka eta angin anu ngaguruh tea. Eta kuda lumpat ke tengah situ
anu saterusna ngiles teka tinggali deui ku kuring. Sanggeus ngiles eta kuda jeung anu numpakna. Teu sakara-kara kuring oge jadi bisa ingkah indit eta tempat. Kuring oge jadi tetulus nyamper ka si Caca. Kuring langsung ngabareng-beng lumpat muru balik deui ka imah. Keur lumpat kitu karasa leungeun kuring asa aya anu ngajewang. Kusabab geus manggih karuas. Panyangka eta leungeun anu ngajewang nyekelna leungeun kuring teh lain leungeun jalma biasa. Bahasa kuring malik ningali ka tukang kapalebah anu keur nyekel kana leungeun. Nyaan we manehna teh si Caca. Sing horeng si Caca teh geus ngadon ti imah kuring. Nyegening kuring jeung si Caca teh jadi silih samper. Sanggeus jelas eta si Caca mah kuring oge langsung naon bae anu cikeneh kaalaman ku kuring dicaritakeun. Sanggeus kitu mah kuring dibarengan jeung si Caca ngadon balik ka imah. Singkat cerita, isukna kejadian aneh di eta situ. Lauk anu sakitu lobana dipelakeun ka eta situ teh betayan nembingan sahiji-hiji acan. Jadi lauk anu kacida poharana teh teu bisa diuseupan. Sok sanajan ku rupa-rupa eupan anu kasebut hade oge, tapi keukeuh teu daekeun nyanggut. Kusabab kitu kejadianana, kuring oge meunang keterangan ti salah saurang kolot. Lauk anu geus diplak di situ Ciburuy mah khusus keur urang situ Ciburuy. Jadi moal bisa diala ku urang luareun situ Ciburuy. Nyambung jeung pamanggih kuring tadi peuting, sigana wae awewe anu numpak kuda teh nyaeta anu ngageugeus situ Ciburuy teh.